Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila muallifi hadal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu ari sadayana jinis puji nu opat. Eta lillahi kagungan dan nu jenengan Allah. Sifatna dan Allah teh Rabbil alamina, anu mangeranan sakabeh alam. Makna Rabbun leuwih luas maknana, bisa dimaknaan nu mangeranan sakabeh alam, bisa dimaknaan nu ngarajaan sakabeh alam, bisa dimaknaan anu nguasai sakabeh alam, bisa dimaknaan nu ngurus sakabeh alam, bisa dimaknaan nu nyiptakeun sakabeh alam. Jadi maknana luas. Lamun makna Rabbun ieu teh kan palawananana jeung rohmaniyah. Dina makna Rabbun mah sifat anu ngalahirkeun asar af'al anu awon. Jadi asar af'al Allah anu awon teh timbul tina rububiyah Allah. Nu sae timbul tina rohmaniyah Allah. Nu matak pusat rohmaniyah jeung rububiyah teh ilahiyah. Mun ningali hiji-hijina muntajalli kana sifat rububiyah jeung rohmaniyah hiji-hijina bakal bahasana nu saperti bieu rububiyah rohmaniyah. Tapi nu alus jeung nu goreng mun dihijikeun kabeh ti Allah, pusatna teh ilahiyah. Ari makna ilahun teh ahadiyatu jam'i jami'il haqaiqil wujudiyah. Eta ceuk basa hakikat kan. Nunggalna perkumpulan sakabeh hakikat nu bangsa wujud. Eta makna ilahun. Urang ari zikir la ilaha illallah, la nganapikeun ilahun ti makhluk, illallah netepkeun ilahun di Allah. Nu matak dikir la ilaha illallah teh dikir isbat jeung nafi. Di mana di hiji kalam ceuk ahli alam, di mana dina hiji kalam kumpul nafi jeung isbat jeung istisna. La nafi ila istisna yufidul qasra maedahkeun kana makna qasar. Ari mana qasar aya tilu, hiji qasar qalab, dua qasar ta'yin, tilu qasar ifrad. Jadi la ilaha illallah teh dikir teh kudu ditangtukeun maknana heula Pak. Osok ibu-ibu pami bade dikir la ilaha illallah nangtukeun makna qasar heula osok. Si ibu teh da teu apal cenah teu da. Numawi dikir teh la ilaha illallah, dikir la ilaha illallah teh aya dikir abidin, aya dikir salikin, aya dikir wasilin. Kabagi tilu kan. Sanajan dikirna sarua la ilaha illallah. Lapad lisana ma la ilaha illallah.
tapi darajatna hakikatna kabagi tilu. Hiji nu dikir la ilaha illallah dina maqam abidin, kadua dina maqam muridin atanapi salikin, katilu dina maqam wasilin. Ari nu dikir la ilaha illallah dina maqam abidin, eta nu tadi di mana dikir tara nangtukeun makna kunaon teu apal atuh dapat. Jadi maca la ilaha illallah na bener tapi teu paham kana maknana sehingga eta zikir teu jadi dangdanan kana hate kan. Hate urang lamun ngupingkeun caritaan nu teu kapaham osok ngarespon tara. Akang dicarekan ku orang Amerika da teu bisa bahasa Inggris, sorry we dicarekan oge. Padahal mun ngarti mah menyate ceurik dicarekan teh bener. Sorry we cek urang Amerika eta jalma aya sobar dicarekan kala seuri, padahal mah teu ngartieun kan. Seanu dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, teu paham kana makna. Eta dikir abidin. Geuning atuh dibacakeun ngalap berkah tina maca la ilaha illallah. Moga-moga sing menang berkah, amin kan. Keun bae teh apal arti ge ulah eureun dikirnya. Dah cek ajingan teu kaasup aing kana dikir wasilin, mending eureun we ulah kan. Jadi ulah putus asa pedah teu bisa migawe sakabehna. Lamun urang pedah teu bisa migawe sakabehna, tuluy eureun dikir, putus asa eta ngaranna kan. Frustasi. Kawas jalma moro beurit di imah, beuritna teu kapanggih di duruk imahna kan. Ari geus hujan, poho aduh aing ngaduruk imah hese gitu. Eta teh frustasi. Kade urang ge ulah salat bisa teu bisa khusyuk. Sedengkeun ari salat teu hadir hate dina nalika salat. Cek Rasul kullu salatin la yahduru fihal qalbu fahiya ilal uqubati asra'u. Sakur salat nu teu dihadir hate waktu salat di hadrat Allah, maka eta salat lain diganyar kalah gancang kana siksa. Nah, mending eureun wae salat kitu. Kalau gancang kana siksa mah sing paham Pak. Ulah kalah eureun. Kuduna terus kan mikirna kieu cacak salat teu hadir hate gancang kana siksa. Komo salat henteu hadir henteu gancang ka cida tah kudu kitu. Teu sanajan digancang kana siksa ge salat terus kan. Tah kitu. Naon nu alus dina salat teu bisa bener salat sisokan. Aya aya kang nu alus dina salat. Naon? Ari akang salat hoyong eta embung. Osok jam 11 geus hayang salat kan. Gustur ge kalasare bener. Geuning salat maksa bener kan? Tah jadi nu saya teh Bu maksana eta tah. Eta nu dihargaan ku Allah teh. Da salat teh geus puguh uncelang-ancelong ka mana daek. Nya, osok hate ulin keur salat osok kan. Kasawah keur salat teh da kesel pan. Naon sababna hate teu digawe keur salat. Batur makang lisan maca bismillahirrahmanirrahim, hate keur munajat dina makna bismillah, sabab paham kana makna bismillah. Ieu mah teu ngarti teu digawe. Biasa dari itu boga gawe masuk ulin, bener kan? Reka mana lempang kaki ulin, sampai itu boga gawe. Tapi pejabat anu geus boga gawe, isuk-isuk ulin teh kan? Henteu dibaju ka mana Kang? Ka kantor, boga gawe sauna. Nu mawi Kang mun salat hate gawekeun. Naon gawe hate? Munajat ka Allah dina makna nu dibaca. Nyepu teu ngarti bukan kalau dibaca na oge. Nya nu matak lamun salat hayang khusyuk kahiji kudu ngarti harti bacaan salat. Apa enggak?
kudu ngarti kana harti bacaan sok kakara direspon ku hate. Ya mah bismillah dibaca takabur ngeureuy. Ari bismillah teh beuna maknana bikana makana wa biyakunu mayakunu. Cek Allah aing nu ngayakeun makhluk nu aya nu ngeuweuhkeun ge aing. Lamun urang maca bismillah ingat lempang suku Allah nu ngalempangkeun. Diri wujud Allah nu ngawujudkeun. Bisa Allah nu ngabisakeun. Moal ngaku diri kuring boga bisa tapi ngarasa dibisakeun ku Allah. Moal ngaku diri boga wujud, diri aing aya moal tapi diri kuring ku Allah diayakeun. Beda nu ngaku diayakeun jeung anu ngaku boga aya, bener kan? Nu ngaku boga bisa jeung ngaku rasa dibisakeun. Beda kan? Nu rasa dibisakeun ku Allah mah makrifat, anu ngaku diri kuring bisa mah jeung diri kuring hirup eta mah teu nyaweun Allah. Ari ngaku nu batur tidak tahu diri lin kan? Aya awe liwat pamajikan aing, buku majikan batur ge. Tahu diri teu kan? Nah, jadi jalma anu ngaku aing aya, aing bisa tidak tahu diri. Kenapa tidak tahu diri? Tidak kenal Allah. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Sajalma anu nyaho kana diri nyata nyaho ka Allah. Hartina kan nyaho kana diri teh timbul tina nyaho ka Allah. Nu matak cek Ibnu Ruslan pangheulana nu wajib ka manusia makrifat ka Allah supaya tahu diri. Minantu nulak cangkeng hareupeun mitoha pedah leutik mitoha. Tahu diri teu? Tidak tahu diri kan. Mentang-mentang profesor, kiai jumhur, pejabat luhur ge nyuk suruk nalahunan aing. Mitoha kaluaran SD kelas 5. Nulak cangkeng hareupeun mitoha, minantu goblok tidak tahu diri kan. Bener. Ibu matak jalma nu santun mah jalma nu kenal Allah. Di mana jalma teu kenal Allah mun pinter ngaku aing boga pinter ngarasa hebat daripada batur. Bener kan? Tapi lamun ngaku pinter pedah dipinterkeun moal ngarasa hebat. Santri can dipinterkeun, uing geus dipinterkeun. Waktu kuring pinter, teu boga pinter, da pinter na nu Allah nu minterkeun. Bener kan? Jadi sarua wae aing jeung santri pada teu boga pinter nama, bener kan? Maka teu ngabeda-beda. Maka lamun aya guru ngarasa leuwih hebat daripada santri, ragrag sifat kamursidan sawareh ka eta. Ulah ngaku leuwih hebat batan santri. Sarua wae aslina mah teu boga, bener kan? Aslina mah kieu santri hirup, aing hirup. Santri teu boga hirup, aing ge sarua teu boga hirup, bener kan? Santri teu bisa, kuring boga bisa. Bisa anu Allah. Kuring mah tempat dohir bisa na Allah hungkul. Sok ngarasa hebat teh daripada santri. Henteu, nu matak lamun guru ngarasa leuwih hebat daripada santri, sifat mursyid leungit samarekan. Saur tadi mun anjeun ngarepkeun bagja dunia jeung akhiratna, syaratna 3 disaurkeun ku ulama. Hiji boga guru mursyid, ngajina ka guru mursyid. Sabab ilmu nape ku Allah dikaduniakeun aya nangan dina hate guru mursyid. Guru nu teu mursyid teu manfaat ilmuna kan. Nu matak loba jalma nu pinter nyaritakeun bener tapi teu bisa migawe bener gara-gara ilmu teu manfaat. Lamun ilmu manfaat mah bakal nepi kana amal. Matak ilmu amaliyah disebutna. Ilmu nu di guru mursyid mah ilmu amaliyah. Mun jalma meunang ilmu ti guru mursyid bakal tepi kana amal ikhlas kan. Loba jalma santri nu pinter nyaritakeun bener tapi teu bisa amal bari ikhlas, eta ciri teu manfaat ilmuna kan. Bisa kitab 10 can hayang salatna pas baheula keur memeh can bisa maca kitab. Sarua wae can hayang salatna mah sareng baheula. Mana berkah ilmuna kan? Da ilmu mah cahaya. Cahaya pikeun nyaangan perjalanan hirup. Matak tambah ilmu tambah luriman. Nu disebutkeun ilmu nape teh kan ilmu nu bareng jeung iman. Sabab ilmu jalma jadi pinter, sabab iman jalma beuki bener.
Sabab iman jadi bener, sabab ilmu jadi pinter. Nu matak jalma pinter bari bener eta ilmu man. Lamun jalma pinter hungkul tapi teu bener ilmu teu man. Gampang kemanaan mah kitu kan. Cek si ibu mun ti bare tong ngaji aing teh kieu teh reka bener kan. Urang teh bisa ngukur ilmu aing manfaat teh ieu teh. Kari tingali amal urang sanggeus boga ilmu. Eta teh Kang nu matak loba jalma pinter teu bisa bener teh salah guru. Artina salah guru teh guru lain mursid. Ieu mah aya bejana guru kudu mursid. Ngan ngaranna mang mursid lain kan. Makom mursid teh Kang. Ciri mursid salapan. Aya tandana Kang. Tapi lain dina salira. Lain kieu nu mursid galing buukna lain Kang. Nu mursid ieu kulitna henteu carulang lain. Mursid sifatan hate. Solihin, nasihin, arifin bis syariah, salikin lit tariqo, daikin lil hakikat, kamilil akli, hasani siasati, wasi'i sodri, arifin bi tabaqatin nas. Salapan. Ciri mursid. Salapan nama santren salapan poe ge tamat atuh Kang. Yang mas santren 12 tahun can nyaho mursid, ditekung si diaji ka guru bari teman. Sorogan Kang mursid ka guru hiji-hiji. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Aya naon Kang? Rek sorogan. Sorogan naon Kang? Judulna Solihin. Nu kumaha nu disebut soleh teh? Disangkana nu soleh teh nu tara doraka, nu tara salah lain soleh mah Kang. Semangat ibadah sieun ku dosa eta nu soleh mah. Aya jelema nu tara salah gitu kan. Moal al insan mahalul khotawan. Nu matak ibu ulah sok ngamasalahkeun kasalahan. Nganu penting ieu jalma salah diajak tah teu diajak, tak kitu kuduna mah. Cek si ibu gara-gara boga salaki salah ganti wae ku aing salaki teh ulah Bu. Sabab aya nu salah teu dihaja, bener kan? Ngan aya nu ngahaja salah teh. Lamun si eta salah we tapi ngahaja. Eta poho lain. Lain. Ari poho mah kudu sakali-kali, mun ek salah beda deui salahna. Ieu mah unggal isuk salah teh eta we. Eta mah belegu Kang menginjak lubang yang sama. Lamun urang kamari nincak kadinya ti porosok. Tuluy babak belur tuur, ari isuk hudang tincak deui, teu mikir belegu geus beda. Jadi yang penting tidak boleh menginjak lubang yang sama. Jalma masalah ngan salahna beda-beda. Mun salah terus eta kene lain kesalahan eta mah Kang dihaja eta mah. Bener. Eta deui kesalahan. Kudu beda deui. Ya, urang lamun tobat moal balik deui kana dosa. Jalma mun tobat Kang. Geuning balik deui kana dosa, asal dosa nu beda Kang. Jadi lain ciri kieu dosa deui, isuk dosa deui, sama tobat sama sugan. Henteu aya nu ditarima tobatna, tapi isuk balik deui kana dosa. Ngan dosa anu teu saperti kamari, beda deui dosana. Tak kitu kan? Mun dosa akur, terus akur eta mah ngajak lain tobat eta mah kan. Tobat ge aya cirina Kang, mursid aya cirina jalma. Mursid aya cirina, tobat ge ditarima aya cirina. Naon ditarima tobat cirina? Cek Rasulullah, wa man taba wa lam yata'allamil ilma falaisa bitaibin. Sajalma anu caritana tobat insaf tina kasalahanana, tapi sanggeus pindah tina salah kana bener, teu daek ngaji bohong tobatna Kang. Jadi kudu ari nu tobat mah kudu getol ngaos. Keur budak aing waduh. Sakasanang urang we ayeuna mah insaf getol ngaji. Lamun jalma pindah tina salah kana bener dibarengan ku getol ngaji, ceuk Rasul eta tobat bener. Ieu mah pindah kana bener ngantara ngaji, engke balik deui eta mah Kang. So, lila-lila ge eta mah pedah keur kapok keneh teh teh. Pas ditinggalkeun pamajikan, isukan mah balik deui ari geus rehe mah deui.
Nah, tah gitu Kang. Aya tempat. Jalma tobat, tina salah jadi bener. Ceritana tobat, tapi sanggeus bener ibadahna teu tambah, bohong tobatna Kang. Sajalma anu tobat tapi teu ngagulungkeun tempat sarena, bahasana gitu kan. Maka palaisa bitaibin cek Rasul. Lain lain jalma anu tobat begitu sifatan. Nah gitu. Jadi mursyid ge sifatanana soleh. Nu soleh teh semangat ibadah sieun kudu sanajan sewaktu-waktu tiba kana dosa tetep teuleungit mursyidna ka sanajan berbuat dosa asal migawe dosana kapaksa. Jadi berusaha menghindar tina dosa urang satekah pola mung migawe dosa tapi keukeuh terjadi tak eta mah kapaksa teu naon. Lain ek dosa rebo geus ngajam ti Senin. Lain mung migawe dosa mah ngan terjadi kapaksa idza ja'al qadar bisyal basor. Di mana takdir Allah geus datang maka lolong panon hese tiba we kana dosa mah. Tah gitu. Ulah disangkan soleh tara migawe dosa. Ngan tara ngarencanakeun dosa. Ari ngasa berdoa rek mayan mitoha eta mah ngarencanakeun. Bener kan? Beda. Matak aya keterangan ti Rasul, wa may yatawakkas sarra yukihi. Sajalma anu sieun migawe salah, berusaha menghindar tina salah, maka salah ku Allah dijauhkeun ti eta jalma. Tah kitu kan. Wa may yatawakkal wa may yu'tihi wa may yataharral khaira yu'tihi. Rasul gitu. Sajalma nu hayang bener bari berusaha neangan bener ku Allah dibere bener. Nu penting hayang ya Kang tos ka Mekah sadena dacan tapi hoyong banyak hayang heula we nu penting mah Kang. Hayang bari berusaha usaha naon dagang kain naon lain yang celengan usaha mah kan. Sing dagang kain ge menang duit sapoe 10 juta tapi dipake meuli sawah kabeh aya keur ka Mekah. Nyeng celengan. Aki-aki ge bisa nyeng celengan mun incu mere duit nyeng celengan ge saware keur ka Mekah keur umroh kitu kan. Ya mau boga duit 20.000 pake meuli udud kabeh teh dah. Caritana hayang ka Mekah bohong eta mah hayangna kan. Tah gitu. Si ibu boga duit 50.000 meuli baso kabeh. Ceng celengan keur 5.000 keur ka Mekah. Nah gitu. Umroh atau mana pengajian kumaha nepina we. Nah gitu. Lah atuh da kagok ajengan 5.000 mah yang celengan meureun sabulan menang sabaraha paling oge. Sedengkeun ka Mekah teh 50 juta wan atau wana 30 juta keur umroh. Kemarin nu ngiring jeung abdi 28.500. Anu ngiring sadayana 137. Sabar miliar duitna kan. Ngotak dia itihad loba duit. Tah gitu. Yang celengan itu teh batur oge. Itu nu penting pan tadi cek Rasul. Sanu hayang bari usaha ku Allah dibere. Tuh kan gitu. Usahana teh yang celengan. Matak aya Kang anu nyeng celengan hayang ka Mekah. Kakar 300.000 geus ilit ka Mekah. Kumaha? Aya babaturan menang duit mere ka urang, bener. Atawa mitoha maot menang warisan. Nyeng celengan kakar 300.000 geus ilit ka Mekah. Di mana sia duit? Aing boga pamajikan menang warisan 10 miliar. Astagfirullah. Untung pan bisa ke Mekah. Bisa kan? Bener. Atau usaha orang maju sabulan menang 30 juta. Bener kan? Bisa wae Allah mah mere nu penting kumaha wae carana. Bener kan? Ulah mikiran 30 juta Bu. Keun wae kakar 300 ke bisa ini tah. Menang 300.000. Boga minantu beunghar dibere ongkos ini gitu. So kan. Bisa wae Allah mah kan ulah putus asa. Bener kan? Nu penting nyai celengan. Nakaleng kakar 300 euy tantep we sanu apal milik mangis 500.000 boga minantu beunghar bener.
Padahal budak aing geulis teu sabaraha tapi nu loba duit hayangeun. Lumayan Pak. Bisa umroh bener kan? Umroh ka Madinah heula. Aya nu ka Mekah heula batur ka. Ge ka Madinah paneuri tos beres. Abdi nyerak 3 beus kamari. Ka Madinah. Anu di Madinah nu diudag naon? Raudhah. Sabab pusatna tanah haram Rasul teh Raudhah. Raudhah mah tempat ilek lihar Rasul salat di Masjid Nabawi. Matak antara mimbar Rasul sareng makom Rasulullah sallallahu alaihi makom Rasul bumi Kangjeng Rasul. Ieu mimbar apalagi dakwah. Antara bumi jeung tempat dakwahna disebutna Raudhatun min riyadil jannah, patamanan surga. Para asup kadinya lamun ka Madinah asup ka Raudhah, bunga hate teh bener kan. Lamun ka Madinah teu nepi ka Raudhah. Dibabukan wae ku askar, haram hajar. Ari asup teh geus pinu, teu kabagian aing mah asup. Caweran bener kan. Kawas nyayur samarana 12 teu make uyah. Bener. Tuluy raosna mah. Teu make uyah mah raos kan samara 12 oge. Bener. Nah, ke Madinah, ka Raudhah, tuntas tah kadinya. Raudhah teh kan kabagi 2, ceuk ahli makrifat. Kadinya seperti masjid we, masjid kabagi 2. Aya masjid alam hisi, wadah pikeun jasad. Urang ayeuna keur diwadahan ku masjid lereskeun. Pangmulyana jagat Allah satungkep ning langit satangkarat ning jagat masjid. Ngan masjid kabagi 3, haram, nabawi, ajami. Salian ti tanah haram maen masjid ajami disebutna. Ditikelna hiji, di nabawi 1000, di Masjidil Haram 100.000 ditikel. Mun salat sarakaat sarua jeung di Indonesia 100.000 rakaat. Walah luar biasa. Can boga salat 100.000 di dieu. Tapi di haram mah 2 rakaat 200.000. Hebat kan? Gitu. Aya masjid alam maknawiyah. Pan manusia disusun dari 2 unsur, hiji jasmani, kadua rohani. Lamun teh aya rohanian hirup moal urang kan. Moal boga rarasaan moal. Boro-boro teu rohanian. Rohani aya keneh ge kakarasare titah ngedahar gula karasaeun amis teh. Henteu geus eueuh rarasaan. Aya rasa sote sabab aya rohani. Tah aya masjid di alam rohani. Naon masjid di alam rohani? Al masjidu ibaratun anit tajalli bi adomati rabbih. Ceuk ahli marifat kan. Masjid di alam hate naon? Ngagungkeun urang keur di sawah tapi hate ngagungkeun Allah. Awak di sawah hate di masjid. Beres kan? Mata kemana-mana ge kudu selalu ngagungkeun ngarah urang hakikatna di hate keur di awak di pasar hate di masjid. Keur boga duit hate ngagungkeun Allah hate di keur teu boga duit keur ngagungkeun Allah hate di masjid. Tah kitu kan? Pan aya keterangan geuningan. Mukmin sejati maka di mana keur di luar masjid ke hatena nyantel we ka masjid. Lain masjid ieu Kang ingat anu cetna hejo keur di sawah masjid lain gitu. Tapi keur di sawah ngagungkeun sawah teh leutik agung keneh Allah. Nu matak jam 11 nempo aing rek salat. Ingat sabab ngagungkeun parentah Allah kuluwung adan agung sa Allah kulantaran ngagungkeun Allah eureut ini ke masjid salat pohon kita salat macul deui ta eta ngagungkeun Allah lamun dur lohor dah engke we aing setengah 3 ge kan salat lohor mah duduk we batur salat ge macul ngagungkeun Allah teh kan agungkeun sawah daripada Allah bener kan. Jadi ka mukmin sejati teh selalu eling ka Allah ngagungkeun hakikatna di nu matak batur Kang man kana jasaduhu fil masjidi
fakana batinuhu fillahi ma'allahi. Di mana awakna cicing di masjid, hatena keur musyahadah ka Allah, keur tajalli ka Allah, ningali kana keagungan Allah. Tah. Kan aya nu salat di masjid hatena di sawah, bener ya kan? Eta mah awakna ngumpul di wadahan masjid ngan hatena teu di masjid. Raudhah ge kabagi dua. Tah abdi teh adilkeun ilmu Allah. Sabab aya nu teu bisa ka raudhah gara-gara teu boga duit, bener kan? Aya raudhah alam maknawiyah, raudhah alam hisi eta antara mimbar Rasul sareng paesan Rasulullah sallallahu alaihi. Ari raudhah di alam hate urang naon jingkang? Ilmu jeung amal eta raudhah. Lamun urang teu pernah datang ka raudhah ka ditu, tapi Allah geus ngajadikeun jalma ka urang daek ngaji meunang ilmu tuluy amal bari eta raudhah. Amin kan? Ieu teh urang cinukul di masjid keur ngaos teh hitung-hitung keur di raudhah. Amin kan? Urang anting ka Mekah ada loba duitna, tuluy salat di raudhah, balik tara ngaji, eta raudhah bodong. Apa motor mun bodong sok ditewak polisi lin di jalan ku BPKB-an isukan dia reka mana reka surga di mana mana asup ke surga salat 100 rakaat di raudhah bodong siapa sabab salatna teu make ilmu ya Pak jalma kersa ngaos ku Allah dipaparin warid kersa ngaos nur Allah kana hate jadi hoyong ngaos. Bari jeung Allah maparin warid bisa amal kana ilmu bari eta itu raudhah. Matak cip-cip kuring keur ngaos kamari di Madinah ngaos abdi. Di Madinah judul Jami'ul Muqni ilmu tauhid matlubun. Kurang ilmu tauhid matlubun sabab Ka'bah teh lambang tauhid. Ari Hajar Aswad teh lambang wusul kan. Unggal ka Mekah nyium Hajar Aswad tapi hate teu wusul-wusul. Kaos tadi awak di masjid hate di sawah. Ari awak keur tawaf hate milu muraqabah henteu balik ka Indonesia nungguan balong sieun saat. Awakna hungkul nu meteran Baitullah teh. Bodong eta kan. Naon ari nu bodong nu mana teu berfaedah saperti urang daek amal soleh tapi teu bodong kita. Salat maloba ngantrikeun ikhlas. Salat ieu mah karana mitoha, aya salat ieu mah hayang katangar batur, aya salat hayang dipercaya batur, lain kan we ikhlas. Bodong salat teh kan. Moal jadi karci surga moal. Nah kitu. Jadi wih ti Mekah teh ti Madinah langsung ke Mekah. Di Mekah nu diburu naon? Baitullah lambang tauhid. Wih ti Mekah teh tauhid dina hate geus menyeluruh dina salira urang. Ar-rasyu at-tauhidu fil ra'si, at-tauhidu fil aini, at-tauhidu fil yadi, at-tauhidu fil batni, at-tauhidu fil rijli, at-tauhidu fil farji, at-tauhidu fil famli. Lisan keur ngobrol, hate keur nawihkeun otak keur mikir dengan duit atau mikir ilmu, hate keur nawihkeun panangan keur barang gawe, hate keur nawihkeun Allah. Eta menyeluruh tauhid dina salira urang. Tah kitu Kang balik ti Mekah teh kuduna. Ieu mah ini ke Mekah, nyium Hajar Aswad balik ka don musyrik deui. Ulah Kang bersih tauhid. Tak gitu urang lamun teu bisa ka Mekah sabab teu gadua artos, teu bisa tawaf di Baitullah, teu bisa nyucup Hajar Aswad, sawios kan asal Allah maparin hate nauhidkeun Allah. Ibadah ikhlas bari hate nauhidkeun Allah nepi ka derajat wusul. Hitung-hitung nu ka Mekah, nu ka Madinah geus ka Mekah, geus nyium Hajar Aswad balik ti ditu di mana ya kan tos nu ngahaji atawa umroh bari ikhlas ku Allah dipasihan ganjaranna naon man hajjalillah
ghafarallahu dzunubahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhara. Sajalma nu ngahaji ikhlas maka dosana dihampura ku Allah nu atos jeung nu bakal ge dihampurakan. Artina menang jaminan asup ka surga. Rek teu ka surga kumaha atuh kan? Ya, urang istilah memeh tawaf ka Hajar Aswad, bismillah Allahu akbar. Saur Kangjeng Rasul kuring di mana datang ka Baitullah, Jibril aya di Hajar Aswad. Jibril keur naon cicing di dieu? Kuring keur istighfar pikeun jalma nu istilam ka Hajar Aswad. Jadi jalma nu istilam ka Hajar Aswad dosana ku Jibril dipangmintakeun hampura ka Allah. Jibril mustajab moal duana. Tah eta kan teu kagabah Rasul ngadawu teh aya dalilna bener. Urang ningali cinukul Jibril di dinya moal dalil ahli mukasapa Rasul nu ningali. Urang mah aya jin sisi pantau gitu apal boro-boro Jibril. Padahal mah jin teh aya nu milu ya di Cibangun di dieu ngaji. Cicing di mana mun arapaleun untung ku jalma teu katingalieun. Mun ningali mah kalabur jalma. Cek awewe mah ngaji deui aing panggil juru masjid jeung jin 7 meter jangkungna sarioneun ka untung teu katingali. Padahal mah di akhirat mah aya engke jin nu ngaku kuring bener salat gara-gara ngaji mun bulanan di ka ngaji sok milu uing teh di juru masjid ngantara asup daerah ku jelema. Oh kan aya ulah gegabah kan. Jadi santri teh lain jelema hungkul. Jin gak bisa ngaji. Jin ge sarua kataklif jeung urang salat kudu wusul kan. Sarua makhluk Allah lu ditaklif, jin oge. Kawin ka jin jelema jadi sok cek hukum fikih ge. Boga pamajikan nu dua mah jin nu hiji jelema bisa. Pade kan mah mending ulah lah. Naon sabna jin mah talenges kan. Lenger jin mah. Pangbadeurna jalma teh pangbageurna di jin. So kan lamun urang boga pamajikan talenges riweuh banyak. Riweuh. Itu otak ulah mikiran kawin ka jin. Nah. Naon sababna Kang? Lalenger jin. Lamun keheul jin mah urang boga pamajikan ka jin. Jadi ngabejakeun muka sapa ya teh kan. Ya bisa apal kan permainan jin dia, kudu apal kan. Lamun urang kawin ka jin, jinna keuleun ka urang. Kabur nyeun panyakit di urang. Mata boga panyakit teu dikencageun. Eta ku jin, itu jin. Sabab baturan abdi aya nu baturan ngaos di guru nu kawin ka jin. Cek sim kuring kumaha? Pamajikan ari datang, dipoekan kamar, kawas hasil pelentung, datang we awewe. Ngobrol we biasa. Eta jin. Ngan ari jin makang panjang umurna. 200 tahun teh mun jelema mah 17 tahun. Seberapa tahun? 200 tahun. Ribuan tahun jin mah. Tak panjang-panjang teuing umurna kan. Ulah kangnya awewe ge hese diurusna ku jin. Bener kan? Hese padahal ari awewe mah soleh kabeh kan. Daya istri teu soleh, lemut hatena, gampang mapatahan istri mah. Asal ku cara alus, budi parangi arus, maksudna alus diterima. Sabab hatena lembut istri mah. Entak sasangka anana kana alus teh deukeut. Asal duitna merkis wae, wah disangka bos. Teu nyaho duit meunang nganyuh. Mantak awewe mah loba katipu kan. Ku penampilan. Lalaki mah istri mah ku perasaan lumampahna. Mikir paneuri. Ari lalaki mah mikir heula perasaan paneuri tak kitu beda teh kan. Mantak walaisa dzakaru kal unsa lalaki teu kawas awe. Yes. Ulah jadi ngebahas bab jin ya teh kan. Gitu. Tuluy saur Kangjeng Rasul ya kan, antar rukun Yamani jeung Hajar Aswad
70.000 malaikat tidinya. Naon gawena? Amin, amin, amin. Nyenaon amin? Ngaaminan jalma nu ngadua antara rukun yamani jeung ngajar. Nu matak dina rukun yamani teh urang teh istilah deui Allahu Akbar. Doana diganti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab nepi ka rukun hajar aswad. Eta tadi aminan, urang minta alus di dunia, alus ya di dunia hasanah teh itu. Temen cepat siapa dokter mahasiswa mau kan? Ayo Pak Dokter, sok karaos dokter ka abdi. Pak Dokter, ada apa? Datang ke saya. Ini kiai mau husnul khotimah. Apa husnul khotimah? Di dunia kaya raya, di akhirat masuk surga. Gitu nyacing dia husnul khotimah cuk dokter. Di dunia kaya raya, di akhirat masuk surga. Urang pan minta hirup di dunia alus, di akhirat alus, selamat tidak siksa neraka. Wakina azab benar. Amin. Cuk 70.000 malaikat. Ijabah moal kan? Ijabah. Nu mantak menang jaminan balik di Mekah asal ikhlas niatna asup ka surga. Man hajja lillah ghafarallahu dzunubahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhara. Nu anggeus jeung nu acan diampura dosana ku Allah asal ikhlas nu ngajina kan. Nu penting malah mah Kang khususiat nu ngaji mah beungar. Pan sok hayang beungar deui nah Kang. Ngacung di dieu nu teu hayang beungar. Matak muludan ge aing hayang beungar. Agak. Balik ti Mekah mah beungar Kang. Di mana jangan ngobrol kitu. Rasul sasaurah. Al-hujjaju wal ummaru wabdullah yu'tihim ma sa'alu wa yastajibu lahum ma da'u wa yakhlifu alaihim ma anfaqu ad-dirhama alfa alfin. Ya, nu ngahaji jeung umroh eta perwakilan ti tiap negara nu dipanggil ku Allah menghadap Allah ka Hajar Aswad di ditu. Naon jaminan ti Allah mun geus datang urang ka ditu dipanggil ku Allah engke uih tilu jaminan. Mun menta Allah mere, mun ngadua Allah ngaijabah, biaya urut ka Mekah umroh atau haji ya Kang diganti ku Allah 1 juta tikel alfa alfin 1 juta mun CF 50 juta kalikeun kana 1 juta sabaraha 50 miliar mun balik ti Mekah boga duit 50 miliar beungar mah beungar ngan pertanyaanana kuning ajengan aing 10 kali umroh teu beungar. Bener kan? Gampang ngajawabna Kang. Mah kudu keder kiai mah ngajawab masalah eta mah. Kunaon terekeun beungar? Jawabanana tafsil. Hiji bisa jadi cek Allah di dunia ge maneh mah teu kurang rezeki. Loba-loba teuing lah geus injeumkeun deui ka uing, digedekeun deui ku uing, ditikel 150 miliar tikel kana 100. Loba ceng-celengan keur engke datang urang ka akhirat. Bener kan? Mending kene kitu sebenarnya digedekeun deui. Tapi akang mah anger hayang dipikeun ayeuna wae. Sabab supaya jadi hebat. Padahal manu aya ge ku Allah katingali teh Kang, nu matak teu dipikeun ayeuna. Ulah sia mah 50 miliar ku aing mal bikin ke maneh. Beda kiceupna sia mah loba-loba duit jadi Firaun sia mah. Mama tak soleh, aya jalma anu seueur artos jadi goblok bae aya nya Kang. Duh, ajengan moal tulus rumah tangga teh kunaon? Salaki tara balik jam 3 we balikna teh. Kunaon? Tah loba ting duitna. Padahal loba duit salaki mung nuluykeun rumah tangga. Batur mah hayang boga salaki loba duit bener kan. Kunaon? Tara balik ban ari datang amok-amokan nyarekan. Asa ngeunah kene baheula aing teh. Bener kan? Paingan cek Rasul, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia dilaknat ku Allah. Si dunia dilaknat ku Allah illa ma kana lillahi minha, kecuali dunia nu berkah. Amin. Berkah mulu dan teh moga-moga Allah maparin rizki anu ber lamun fakir sing jadi beunghar. Amin. Sawios nu hadir di dieu beunghar saredeang kitu ngawas. Beunghar
moal keheul ka abdi pedangan duakeun beunghar. Moal syukur sing baleunghar sadaya. Beunghar ku harta nu berkah, beunghar ku amal soleh, beunghar ku iman, beunghar ku rusdu, beunghar ku taufik, beunghar ku hidayah, beunghar ku ilmu. So kayang nanti ulah beunghar ku pamajikan berdua. So kan kita berkah muludan. Saur Imam Jalaluddin Sayuti Sultanul Arifin ulama Mesir, lamun aya hiji tempat dipake muludan, ma min baitin au masjidin au mahalin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu wa shallatil malaikatu ala ahli dalikal makan. Kartos teh Bu. Ya cek Imam Jalaluddin Sayuti Sultanul Arifin ulama Mesir naklip kitabna 600 jilid mun dihijikeun saking pinterna kan. Ya di mana aya hiji tempat terjemah bebasna ya kan. Di mana aya hiji tempat masjid bumi atau halaman dipakai peringatan Maulid Nabi, malaikat ngalingkung tarurun ka eta tempat minta hampura ka Allah di eta tempat, careurik malaikat keur saha hampurana keur nu boga tempat jeung nu hadir di eta tempat. Amin kan. Moga-moga uing pangosa diampura dosa ku Allah taala. Amin. Mun aya tuangan saha nu nuangna dihampura dosana komo nu merena. Bener kan? Alus mana nu mere jeung nu ngadana. Mikir tahun hareup buludan teh hayang mere aing ngarah leuwih hebat, ayeuna mah kakaranuang. Mun aya cai dileut ku urang dina peringatan Maulid Nabi bakal asup cahaya ti Allah 1000 cahaya dikaluarkeun tina hate 1000 panyakit hate nu garureng. Nu matak ibu di mana gaduh caroge rada telenges bawa muludan. Insyaallah saroleh amin kan. Tah kitu wah Kang lamun apal elmuna khususiat muludan jeung sangat mana nu eureun-eureun aya di hiji lemur mah muludan terus mungkin kolektif muludan teh hayang unggal imah naon sabna imah aing hayang dilingkung malaikat. Tah kitu ceuk Imam Jalaluddin Sayuti ya kan abdi kewengi bakal muludan di eta tempat eta mah bener aya bahasa kokoro manggi mulut teh kan sabab naon nupi anu pakir jadi beunghar gara-gara mulut sok tukang unggal imah isuk-isuk jam 8 ngariung di dieu, jam 8 di imah ieu, jam 10 di imah ieu. Ngariung sapoe bisa 10 kali. Naon anu dipasikeun kan? Paket. Aya nu CF 250 juta kan? Kumpulkeun kabeh masyarakat, komo fakir miskin mah, nyeun paket beas 5 kilo, sarung, tiung, baju segala di dinya. Alat kabutuh masyarakat sembako. Saurangna sabaraha 300.000 dibagikeun ka jalma nu datang kabeh beak 250 juta ceuk simkuring haji sanggup berkorban 250 juta ajengan tiap uing muludan beak 250 juta untung uing tahun harita 3 miliar usaha teh daek nukeran 250 ka 3 miliar beunghar da urang mah teu apal ilmuna korek teh kana muludan teh batur mah apal paloba mereka na muludan bener nu nuangna diampura dosa komo nu merena mah kan kartos mah itu urang mah teu dikadugana 10 paket na 10 urang di imah teh ngalingkung malaikat di dinya tak kitu ka matak muludan teh di dinya wah matak atuh sok we sapoe 10 kali 5 kilo ge bener 50 kilo meunang sapoe bener eta mah kan. Naon khususiatna memperingati Maulid Nabi ya kan. Tujuan kiai memperingati Maulid Nabi lah kita betul kudu dibacain teh. Bagus arapal ieu alhamdulillahirabbil alamin. Tadi geus dibahas sakilas pan geus kapaham. Bener kan? Ieu ya loba teu paham karena peringatan Maulid Nabi ya kan. Ya, tujuan peringatan Maulid Nabi kiai teh aya 3 kan. Hukumna sunnah takririyah.
Sunnah takririah teh Rasul teu pernah marintah jeung Rasul teu pernah nyontohan memperingati Maulid Nabi. Tapi di zaman sahabat, para sahabat memperingati Maulid Nabi dengan memperbanyak amal soleh. Rasul tahu, Rasul tidak melarang. Berarti itu sunnah takririah Rasulullah Shallallahu Alaihi dengan syarat dua. Satu, caranya tidak boleh bertentangan dengan ajaran Rasul. Kunyeurkeun amal soleh. Ulah yang mangmuludan darnyeun pakalangan judi 7 poe 7 putih. Kunaon eta keur muludan batal sunnah takririahna kan. Anu bisa sedekah sok sedekah sing seueur. Bisa maca Quran, salat, uing mah duit lobangan, salat mah kuat, salat qiyamul lail sing loba di bulan Mulud. Maca Quran, salat mah nyeri suku, maca Quran sok teu naon. Maca Quran mah duh ajengan letahna sok pasolengkrah nyaritakeun makhodijul huruf sabab teu kungsi ngaji qiraat. Sholawat bisa, sholawat enteng. Sholawat wae kan teu naon. Sholawat khususiatna naon? 10. Tanak we 2 sholawat. Kahiji mahwul khotoya wal auzar. Sholawat teh dihampura dosa. Matak istighfar hese mah sholawat we Kang. Dihampura jalan manusia sholawat ka Rasulullah dosana. Malah mah Kangjeng Rasul sumping ka sahabat marah mai raraina. Gusti Rasul aya naon mani bingah-bingah teh uing pas panggih jeung Jibril. Cek Jibril Muhammad mun umat anjeun maca sholawat sakali Allah 10 kali macana. Keur eta jalma. Lamun maca 10 kali Allah 100 kali. Maca 100 kali Allah 1000 kali. Maca sholawatna. Lamun hek maca sholawatna 1000 kali eta umat anjeun engke tak-takna pasasedek jeung anjeun di lawang surga. Bunga Rasulullah sallallahu alaihi piraku ibu teu meunang 1000 sabulan Mulud. Sholawat, cok sholawat. Hiji khususiat. 2 qadaul hawaiji wal autor. Kabutuh dicumponan, cita-cita ditepikeun. Eta berkah sholawat. Dagang bubur terikeun payu sholawat ulah neangan tali Roma ka Cianjur. Kariweuh-riweuh jebak kudu ngajual sawah 7 juta di. Enggak sholawat Pak. Pamajikan kabur sholawat. Teu kudu neangan tali Roma, bener kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kaburna Kemis, Jumaah bisa datang. Assalamualaikum. Geuning neng balik deui hanya kabur berkah sholawat setika. Gitu. Dagang teu deukeun laku, baca sholawat kan? Teu kudu riweuh. Pertanyaanana. Ajengan uing geus 3 tahun sholawat teh. Tapi dagang teu payu-payu. Gampang ngajawabna. Kiai mah kan? Gampang ngajawabna. Kumaha? Dalam interaksi kamu dengan sholawat ada kesalahan. Naon kesalahanana? Maca sholawat teu dibarengan jeung hate cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi. Sok sholawat bari hate cinta mustajab doana kan. Wah atuh aing gerek cinta ka Muhammad. Malah mah ya cinta ka Kangjeng Rasul mah jadi pokok dina segala urusan agama kan. Gara-gara jal eta budak cinta ka Rasulullah getol ngajina. Gara-gara cinta ka Rasul. Kiai getol muruk gara-gara cinta ka Rasul. Jadi pokok matak cek sapalhina ahli-ahli tasawuf. Ya, anjeun cinta kana duit menang. Cinta ka anak pamajikan menang. Asal leuwih ti heula cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi. Naon artina kan? Urang getol neangan duit sama bersep kana duit tapi geus leuwih ti heula cinta ka Muhammad, insyaallah duit moal dipake shopping ka Perancis jeung lumora moal kumaha dipakeun modal nuturkeun ajaran Rasulullah sallallahu alaihi. Duit loba bekal keur ngaji. Masyarakat teu boga milu kana mobil aing. Mobil aing meuli nu gede sok tumpakan masyarakat khusus mobil keur ngaji. Tah, sok aya kitu di dieu. Tara. Atuh malila beungarna di kitu. Lamun hayang beungar lila pake memperkuat agama Allah. Eta rumusna Kang.
Gimana cenah jengan ulah gagabah. Ba'dul hukama nu sasauran kan al mulku bidini yabqa. Beunghar teh Kang mun dipake nang tayungan agama mah lain nepi ka kolot ka bawah beunghar nepi ka masar ka ditu ka akhirat beunghar kan beunghar dunia al mulku bidini yabqa. Logatna mah al mulku teh raja. Bidini kalawan make agama, lamun raja nang tayungan agama, lila jeung kuat dina karajaanana, yabqa langgeng dina kerajaan. Lamun beunghar urang nang tayungan agama Allah, beunghar urang dikuatkeun ku Allah ka bawah nepi ka akhirat, komo nepi ka kolot mah. Ulah beunghar keur ngora sangsara pakokolot. Naudzubillahi min tarumusna Kang dibejaan ku abdinya. Waduh lamun ngaji tiba heula mah hese nengan beunghar. Batur mah yang beunghar Kang. Sujud ta salat duha 2 rakaat. Baca ya Rozak ya Wahab ya Goni ya Mugni 7 kali beunghar Kang. Teu kudu tahunan, 7 kali beunghar batur mah. Ngan maca ya Rozakna make ilmu ta. Iya ya loba nu gerut tuh kowe maca ilmu can boga. Kudu apal ya Rozak teh mustaqminhu naon maknana naon istiqmalna naon asrorna naon takhalluqna naon khususiatna naon kudu apal genep ilmuna dina maca asmaul husna hayang beunghar teh Kang. Waduh paingan cenah ceuk ulama annasu bila ilmin halaka. Manusia teu make ilmu ruksak hayang beunghar maca ya Rozak ya Wahab saumur hirup beunghar teu capek heueuh. Sabab teu make ilmu. Ku abdi bu dina tiap pangaosan dijelaskeun hayang beunghar 17 jalana. Anu taksisna rezeki awas jauhan 15. Ngan moal diterangkeun ayeuna sabab kabur lohor. Eta mah dianjurkeun. Naon sababna? Atuh Kang piraha kuda ke bulan hareup ge ngaji deui bener nya. Hayang apal kabeh ayeuna sia Kang mah ari kitu bulan hareup moal ngaji deui. Ngaos deui Kang, nu penting ulah liren ngaos. Leres Kang. Ya, utilam salah ibadah urang mah ngaos. Ceuk Kangjeng Rasul jalma nu angkat ka pangaosan bari ikhlas, tiap lengkah mubus dosa. Urang mah ku istighfar ge teu bisa. Matak sok nyalahan istighfar ti isuk nepi ka asar. Istighfaran salat subuh pedah malaweung tapi can salat lohor. Balas teu make ilmu. Istighfar ge kudu make ilmu. Batur mah tobat tajalli istighfar teh Kang. Jadi panjang deui nya Kang. Matak nu penting mah ulah eureun ngaos ya Kang. Hayang beunghar kumplit dia jangan marumusna aya. Ya beunghar. Geuning satria jangan teu beunghar kabeh beda ku Allah teh. Sia mah beunghar di dunia jadi Firaun, kae sia mah di akhirat beungarna. Lah di dieu aya nu beunghar di dunia nepi ka akhirat beungarna, bener. Nu beunghar di dunia nepi ka akhirat, nu teu beunghar di dunia di akhirat ku Allah dibeungharkeun. Amin Kang. Kan bae di dunia jadi gembel, di akhirat jadi raja, bener kan? Ulah jadi gembel dunia akhirat. Atau di dunia jadi raja, dihormat ku batur peda sagalana alus, datang ke akhirat jadi gembel anu nanya seorang acan. Naudzubillahi min kuduna mukminin mah jadi raja dunia akhirat mun teu bisa. Di dunia jadi gembelkeun bahelah baju teu pati alus, imah teu pati alus, kulantar nepi ka raudhah jeung Hajar Aswad, Allah taala maparin bagja di akhirat jadi konglomerat di akhirat. Amin Kang. Si horeng teh di dunia teu boga teh ditransferkeun terus. Lamun urang nyabajet ka Jakarta si eta mah daharna teh isuk-isuk we buritara. Si horeng lain teu boga duit, ngan duitna sok dikirimkeun wae ka imahna. Bener kan? Urang kieu kan. Di dunia loba untung sodakokeun. Bener kan? Loba untung, pake nyeun kaalusan, pake modal neangan ilmu supaya bisa ibadah husul. Jadi teu boga anu ngagunuk duit teh beak hitung-hitung ditransferkeun ke imah urang. Hakikat hirup urang di akhirat lain di dunia. Bohong hirup di dunia maka sanajan duit loba boga pamajikan 4 incu 70 bohong gitu. Ngimpi Kang di dunia mah.
Aya sok atau ngimpi. Belegug jalma nu bunga peda ngimpi maka. Di dunia peda segala loba bunga, bodoh eta teh. Di dunia membohong Kang, pas ngimpi sakedeung mencit sapi diisuk nepi ka lohor ngurus, pas di dahar 10 tusuk ge geus ngabebengkang. Ribu bener. Ngeunahna keur ira, keur digayang geus diteleng ka dieu ribu bener Kang. Sakedeung dunia mah tak cek Imam Ali tong katipu ku dunia. Dunia lamun mere nikmat, sakedeung mere nikmatna, hakikat hirup di akhirat. Cek Imam Ghazali, jalma mimiti boga ilmu, yakin hirup hakikat di akhirat. Jalma nu yakin dunia hakikat hirup mah sampurna, bodona eta bagan. Can boga ilmu saeutik-eutik acan. Dunia mah bohong, ngimpi kan. Ari ngimpi kumaha? Urang ngimpi boga mobil 100. Ngimpi jadi gubernur. Ari hudang sare teh surah seri kunaon sia atoh aing jadi gubernur euy. Kira tadi ngimpi. Ari hudang leungit sakabehna bener kan? Ayeuna ge urang dengan dunia wibawa loba, duit loba, lamun teu dipake amal alus. Begitu maot urang leungit kabeh bener kan? Pas ngimpi bagian cacing. Bagian maru urang, pamajikan kawin deui boga warisan ti urang 10 miliar bener. Ku urang dibeli mobil ditumpakan ku maru urang jeung pamajikan urang. Nyaho kitu mah ku aing dijual disodakokeun ka masjid bareto. Jadi nu aing matak ceuk Hatimul Asom, hakikat dunia nu milik urang, dunia nu geus digunakeun ku urang di jalan Allah dipake amal soleh. Nu dituna mah dipake ku budak, ku pamajikan cantang tu manfaat eta mah bener kan? Aya budak gara-gara menang warisan 2 miliar ulin ke Perancis 3 minggu pakai judi beak balik deui ka dieu sangsara. Mangpaat teu? Cuk anu geus maot nyaho kitu mah ku aing moal dipikeun ka budak. Ku aing bikeun we ku aing ngocor energina ka putra. Nah, matak nu kurang cerdas mah mun boga harta mikirna keur anak. Ari nu cerdas mah moal ku aing jeung amal soleh. Anak mah cukup diberi energi na wunggul, cukup diberi hartana, bener kan? Bisa sombong anak aing ka tetangga gara-gara menang warisan loba, tapi lamun aing loba sodako, insya Allah anak hirup moal sangsara karena energi spiritual tikuring ku Allah diturunkeun ka anak incu sakabehna, bener kan? Aya jalma anu usahana teu kungsi susah kan? Budak dereng-deng maju, oh si horeng teh inung bapana nu getol sodako. Barokahna ka budak lebih mending keneh masihan barokah ka putra mah eta teh rumus kapitalis. Lamun rumus kapitalisme bener kudu disisakeun keur budak warisan 8 miliar ewang urangna maot ku budak pake ulin lain dipake ibadah bener. Cuk anu geus maot aduh teu ngocor-ngocor ka aing nyaho kitu mah ku aing disodakokeun bareto langsung ya kan matak amal soleh yang dikerjakan dengan hati ikhlas, energi spiritualnya akan melahirkan energi spiritual dipasikeun ka manehna jeung katurunanna. Nu matak aya jalma nu lancar urusan hasil pamaksudan di budak kade ulah budak ngarasa hebat nu paid peurih mah kolot puasa loba sodako. Kesempatan anu baik dikorbankeun lain teu bisa aing ge balanya unggal poe duit loba tapi inget hayang loba sodako syukur lantaran kuring loba sodako aya berkah ti Allah nu turun ka kuring sorangan jeung turun ka anak incu sakabeh eta rumus Allah maka lamun ek dipikeun dunyana dikoretkeun boroma masjid nyieun teman-tuan lantaran anak sieun sangsara eta mah rumus kapitalis gitu lain rumus agamis. Nu cerdas mah paham agama tangtu dipake amal sing seueur ibu amal soleh energi spiritualna warid ilahina bakal turun ka anak incu sakabehna. Aya budak bapana lain ajengan tapi masantrena getol aya bapana anu loba sedekahna padahal mah sok aya balikannya Kang anak ajengan dianturkeun kabur peuting mung ngaji aya nu ceurik ajengan ka abdi ieu teh cenah Kang abdi teh tukang ngaji ngawuruk malah moal peuting ngaji nah budak dianturkeun burit peuting mabal balik
Ieu teh geus beak 10 pasantren cenah Kang. Dianterkeun ka abdi tamiampe cenah Kang, sok atuh cingtuna di dieu. Kabur jam 12 putih. Lumpang Kang balik ka imahna teh. Ditinggalkeun sagalana. Ampun ari maneh anterkeun deui ku bapana ka pasantren. Balik deui kabur. Lumpang tengah peuting datang subuh ka imah. Sia teh geus balik deui ka dieu muhun. Tak gitu kan? Ka mana tuh sia teh pasantren teh? Yang kali tihadi we cenah balik deui ka ditu ka abdi. Kunaon jang dikadeukeun? Hayeungeun balik deui ka dieu sok atuh. Ayeuna geus 3 tahun cicing di pasantren. Jang keur ajengan mah sok loba gogodana. Ngarah eraeun eta ajengan ka batur di tang ngaji adakna embung ngaji. Bener, setan eta teh ngagoda. Cing teh ulah pondok harapan terus ngawuruk. Anak teh rek ngaji ge. Matak abdi diwasiatan ku guru. Rek bener tong ngadaguan anak pamajikan. Maju sorangan, engke ge dahar ti urang. Piraku dahar menang urang anu barokah, engke ge nuturkeun anak pamajikan. Ngan ku Allah sok dicoba. Bener kan? Hari pamajikan batur diajakan ngaji, dahar langsung getol salat jam 11 geus dimukena. Nah di pamajikan ajengan dur kalah hees lain salat. Alhamdulillah men. Eta coba eta mah kan. Kade coba. Tapi aya anu teu soleh gara-gara kolot kurang amal soleh. Mata Kang lamun urang boga pamajikan teu soleh, boa aing teh kurang sodaqoh ka mitohat sih. Kurang sodaqoh ka indung bapa. Waduh, nepi kan biasana sok goreng ka indung bapa, goreng ka kolot, sok goreng milik kan. Santri pinter ngaji. Kasep ongko, soleh ongko. Kulantaran bapana telenges jeung indungna. Eta budak nanyaan ka awewe teu payu-payu. Orang tapi aya budak rupa teu sabaraha, ngaji teu sabaraha, tapi soleh lumu. Eta mah harayangun awewe teh Kang, teu pati soleh. Jadi kacirina nu teu kasep teh kasep pati ilang, aya nur Allah tinggal di dinya. So Kang aya nu kitu. Parebut awewe geulis bari-bari ngar saroleh dia. Sia teh mah harus miliknya. Eta indung bapana loba amal soleh Kang. Sekecil apapun urang ibu rama sing seueur amal soleh, energi spiritualna ya Kang, warid ilahina, rusdu taufik jeung hidayah bakal turun katurunan urang nepi ka anak incu saroleh. Amin. Pamangkungan teuing ngaos teh hilang abdi Kang. Sakitu we nu katurkeun. Mudah-mudahan masih barokah ilmu ulah wakadi mautan urang salagi can jadi ahli usul Madinah ibadah ka Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.